Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi, qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu kendei. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Jakarana anu mana ieu carita hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana kasih Oded katut si Jupri anu mana harita keur nyiksa tukang dagang teanya, tukang dagang nyiru, boboko, asupan jeung sajabana. Kulantaran menta duit teu dibere alias malak beureunya mun ceuk bahasa ayeuna mah. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun deui hanca carita anu katunda. Soden, bontong loba diajak ngomong, buru cokot we duitna. Meni aya kuadar rese si laing mah. Pira ukur aki-aki dijongklokeun oge modar. Ceuk si Jupri. Ngadenge kitu krawek baju si tukang parabot dikenyang ku si Oded pelebah beheungna. Si emang tukang parabot reuwas jeung sieun. Begetna pias awakna ngadeg-deg da puguh teu bisa ngalawan. Saku bajuna dirarahan. Kurehel aya duit terus dicokot ku si Oded. Nyel atuh si tukang parabot ambek sok sanajan bari jeung sieun oge haok ngomong rada nyentak. Cing sia teh kudu boga perasaan. Lamun boga niat rek ngarampok tingali heula ku mata sia. Nah teu gablek ka era. Manya ngarampok ka jalma pantar aing anu batan sakieu. Nah teu era kutangtungan sia teh. Ceuk si tukang parabot teu puguh ambek. Ngadenge caritaan kitu si Oded jeung si Jupri puguh menibun celik. Teu tatapas sini hiuk leungeun si Oded diayunkeun nonjok gado tukang parabot. Hiuk, jebrod. Owowong si emang ngoceak mata kuatir disusul ku tajongan suku katuh si Jupri anu ngarah kana dada. Seak, jedak. Nenggel pisan si emang teu bisa ngalawan kawantu geus kolot. Ukur panon we burial bun celik napas rengha peranjuk dada karasa nyeri jeung eungap. Sapada harita awakna rubuh bari gagerungan. Nempo si tukang parabot geus rubuh nya antaya pisan karunya mitra. Seak, jebrod. Bobokongna harita ditajong ku si Oded. Waceak tukang parabot ngoceak deui mata kuatir. Samalah teu cukup ku kitu jiga nu hayang puas. Ret si Jupri kana parabot dagangan si emang. Sarta geus teu anta parah serepet ngalugas bedog. Hiuk, hiuk, jebrod. Hiuk, jebrod. Paparabotan teh dicacag nepi ka paburantak aut-autan. Boboko, nyiru, hihid, ayakan, tolombong ampir kabeh raruksak. Ari anu bogana nempok itu geus teu bisa kukumaha. Ngan saukur ningalikeun bari nahan kanyeri, hate sedih jeung nalangsa, si emang ngan saukur bisa pasrah teu aya daya pikeun ngalawan. Nya dina waktu anu sarua teu jauh ti dinya di behwetan. Aya dua urang awewe anu keur laleumpang, anu saurang ora keneh tur geulis, papakeana siga lalaki make calana pangsi hideung kaluhurna beureum, buukna digelung jucung, dina cangkeng bedog ngagantung. Lantaran harita di pilemburan keur meuhejeuna harengheng ku beja ngeunaan garong anu ngaruksak ka balarea.
Jadi lamun parang init-initan tara tinggalin sok mawa pakarang keur ngajaga diri. Ari anu saurang deui katempo umurna geus rada kolot. Barang ngadenge aya sora jalma anu kokoceakan mata kuatir, ngalengkahna ngarandeg. Terus ngadedengekeun ka palebah datang na sora. Bibi, tak kadang teu asa aya sora jalmi anu kokoceakan. Ceuk eta mojang bari dangdak dengdek hayang eces kana eta sora. Ah, sumuhun neng, ku bibi oge kakuping. Hayu bi gancang lempangna, bisi aya jalma anu butuh ku pitulung. Laras neng hayu atuh. Nya geus kitu mah duanana terus laleumpang kagancangan. Ngajugjug ka palebah datang na eta sora. Teu lila antarana. Gog anjog ka tempat tukang parabot anu harita keur disiksa ku si Oded. Samalah paparabotana oge keur dicacag diburak-barik ku si Jupri. Nempo kitunya puguh duanana kaget. Aok Nyi Bojang nyentak. Bangsat, nanaunan sia teh nah make jeung nyiksa lalaki kolot. Dasar teu garab ka era. Nurus tunjung sia. Ceuk eta mojang anu taya lian ti Nyi Arum Rengganis anak pakubu urang lembur Sindang Sari. Barang ngadenge aya anu nyentak ka maranehna. Si Jupri nya kitu deui si Oded harita ngaranjug sarta duanana bareng ngalieu teu ka palebah datang na sora. Bre aya saurang mojang anu keur molotot bari nangtung ngabadega. Si Jupri jeung si Oded keur sakedapan mah pating polohok lantaran maranehna asa karek ningali aya mojang anu sakitu geulisna. Panona ampir teu ngiceup terus marelong siga anu kasima. Ret kaluhur ret kahandap nite nantang tungan awakna anu jangkung lenjang sampulur estuning taya cawadeunana. Kunaraon ari sia? Ditanya teh lain ngajawab kalah pating polohok. Kasima si lain doan teh. Kakaran ningali awewe. Ceuk Nyi Arum bari molotot. Si Oded jeung si Jupri anu keur pating polohok ditanya kitu duanana pating gurubug reuwas. Terus silih reret bari pating gerenang. Oded, tuh deuleu euy. Aya awewe geulis. Kadeuleu tuh maneh. Alah, Jupri. Geulis euy sigana cocok jadi pamajikan dewek. Walon si Oded biwirna kutap ketap. Anu neuteub seukeut ka Nyi Mojang anu aya hareupeun estuning matak pikabitaeun. Hayang we sia. Eueuh bagian dewek anu kieu mah. Tembal si Jupri panona sarua mencerong ka eta mojang siga ucing ngintip beurit. Abong manusia garjul sia. Ku aing ditanya tengah walon. Kalah pating polohok kawas anu cacingeun. Nah teu kadenge aing ngomong. Ngadenge Nyi Mojang nyarita kitu. Si Jupri katempo rumenghap narik napas. Teh heula atuh Nyai. Nah daros teh meuni kudu bari popolotot. Sabar we atuh da nyarios sareng akang mah tong bari ambek. Walon si Jupri bari ulungah elengeh rada gumasep sigan hayang kataksir. Ningali kitu Nyi Arum kalah beuki ambek asa diheureuyan. Kuring tadi geus nanya ka maraneh duaan. Nah kunaon beut nyiksa lalaki kolot anu geus teu walakaya. Bari jeung barangna diruksak nah sia teh teu baroga akal. Teu gablek ka era sia kalakuan teh. Ceuk Nyi Arum nyaritana estuning teuneng ludeung taya pisan kasieun. Jupri, nah hari awewe geulis lamun keur ambek beut katempo kalah leuwih geulisnya. Estuning herang mencrang moronyoy pikabitaeun. Tos Nyai geulis. Ulah bari popolotot nyarios sareng akang mah. Yap mending oge ka dieu urang ngobrol sareng akang bari senang-senang. Ceuk si Oded ngomong bari jeung kumasep kawasan hayang kapuji matak sebel anu nempok. Nya puguh ngadenge caritan si Oded anu sarupa kitu. Rai atuh beungeut Nyi Arum beureum hatena ngaheab panas. Lantaran asa dihina saumur-umur karek harita aya anu wani ngomong kawas kitu estuning teu ngajenan ka dirina. Kurang ajar sia. Dasar lalaki ucut burung. Jaga sia cacapek teh. Lamun teu dibebekeun ku aing tah. Sok jawab sia. Nah kunaon make nyiksa jalma anu geus teu walakaya? Telenges kabina-bina jadi manusia teh. Nyi Arum harita beuki ambek. Panona molotot leungeun ulak cangkeng. Ningali kitu cakakak si Oded jeung si Jupri saleuseurian bangun anu ngoak. Terus atuh ngalejeg ngurilingan awak Nyi Arum bari muril-muril kumis.
Nyai anu geulis calon bojo akang. Toslah ayeuna mah ulah galak-galak teuing. Mending hayu urang ngiring ka tempat akang. Da moal burung disenangkeun sarta disugmakeun beurang kalayan peuting. Ceuk si Oded nyaritana teu euleum-euleum make ngajak milu ka tempatna. Puguh nyel atuh Nyi Arum beuki ambak. Beungeutna katempo euceuy huntu kekerot. Kesudi najis teuing. Manya aing kudu boga salaki ka manusia kawas kieu anu jari gababagi sawah. Cing atuh sia teh kudu nalipak maneh. Ngeunteung bisi heukeun ditalipak batur. Tembal Nyi Arum nyaritana teu asa-asa da puguh ambak. Narima jawaban kawas kitu. Si Jupri jeung si Oded jadi nafsu asa dilelece ku pantar awewe. Bekurang ajar ieu bikang teh wani nyebut jiga babagig. Kawasna teu bisa dibawa lemes. Soded, geus montong loba dibawa ngomong gancang geracang kalak tuman. Tuluy urang bawa lumayan keur batur tiris euy. Ceuk si Jupri ngareret ka si Oded anu keur nangtung gigireun. Eglah, keun bagian dewek awewe sasiki mah. Jig si laing mah Jupri ka sisi lalajuan. Ulah pipilweun da moal sakumaha pangbisana. Walon si Oded nitah ngalalajuan di sisi. Teu loba omong. Koloyong si Jupri ka sisi. Gek diuk handapeun tangkal rambutan bari ngawaskeun. Sedengkeun si Oded geus tatam-tatan rek newak Nyi Arum. Ningali kitu Nyi Arum teu eleh. Rengkenek masang kuda-kuda tegepisan. Panon mencerong ka hareup nitenan gerakan lawan. Si Oded nyerenge seuri bangun ngoak. Manehna kacidang nguntup kana pangabisa Nyi Arum anu ceuk pikirna moal sakumaha kakuatana. Nyai, geus lah teu kudu loba pamolah. Ayu-ayuna mah urang milu jeung akang. Sarta ulah hayang gelut lebar eta pipi anu sakitu lemes teh bisi kagebug ku leungeun akang. Lamun rek ngajak gelut mah kewe atuh dina kasur da moal burung dilayanan. Ceuk si Oded estuning matak pikacueun. Nyi Arum katempo menik kekerot. Dadana panas asa kaduruk, nya geus teu loba deui catur. Jeleng Nyi Arum luncat miheulaan narajang bari ngayunkeun peureub katuhuna make jurus lempeng ngarah kana dada. Si Oded ngaranjug lantaran teu nyangka gerakan Arum rengganis kacida kesitna sarta teu kaburu ngagiwar. Hiuk. Jebrod. Keuna pisan nenggel kana dada. Aduh. Gelo sia. Si Oded ngagroreuwas, awakna rada ngadayagdag dada karasa nyeri. Sabot keur kitu palipisana ditimpah deui. Hiuk. Aduh. Gorowok si Oded ngagoak. Palipisan nyeri sirah karasa lieur. Si Oded harita mundur tilu lengkah ka tukang. Panon mencerong ka Nyi Arum. Sedengkeun dina jero hatena muji kana pangabisana. Anu tetela sok sanajan ngan saukur pangawak awewe. Tapi teu bisa dilalaurakeun gerakana kesit turan cingeus. Kunaon sia kalah mundur? Sok gancang maju deui. Nyi Arum nyikikik seuri samalah nangtang nitah musuhna maju deui. Kurang ajar. Dasar bikang bakar waras ya. Montong sombong ke kana sakitu mah yeuh. Rasakeun balesan aing, hiap. Ngan sakilat si Oded luncat narajang. Belesur peureub ngahyung bangbaraan mata kreuwas nyurubuk rek ngegedor gado. Tapi hiuk, gilek. Los, Nyi Arum gentak ngagiwar. Panarajang si Oded ngahakan angin. Seak, Nyi Arum malik narajang. Dampal suku ngarah kana iga burung tapi si Oded ogeran cingeus. Rikat luncat kagigir. Hiuk, plos. Panarajang Nyi Arum nyamos teu keuna. Gilek Nyi Arum malik ka si Oded. Sakilat nyusul tepus suku katuhuna ngolebat ngarah kana kekemplong. Gerakana kacida pisan cepetna. Tapi si Oded oge harita teu eleh kesit. Awakna ngagilek ka belah kenca miceun panarajang. Tapi hanjakal peureub kenca Nyi Arum anu buleud geus ngabelesur deui ngarah kana cukang irung. Sarta datangna gancang pisan. Hiuk. Aduh. Goak si Oded ngoceak aduh-aduhan. Cer tina irung keluar getih terus nyarak celakan kana baju. Bareng jeung kitu teu diantep. Seak Nyi Arum rengganis ngayunkeun dampal sukuna ngarah kana dada. Hiuk. Beledug.
pas pisan meninenggel. Paceak si Oded ngagoak deui bari nyekelan dadana anu karasa nyeri jeung eungap. Sareta geus 2 kali dadana kabeunangan ku panarajang Nyi Arum. Koloyong awak si Oded kokoloyongan bari nyekelan dada. Samalah irungna nyeri nyanyautan sirah asa lieur. Bruk rubuh bari gegerungan. Nyaksian kajadian kitu. Si Jupri anu keur diuk bari ningalikeun kacida kagetna lantaran teu disangka ti tadina. Si Oded bisa rubuh sok padahal ukur ngalawan pantara awewe anu kumaranehna dianggap hengker. Tapi geuning kanyataanna teh lah jauh tina sangkaan. Si Jupri geus teu miceunan waktu. Jeleng luncat ka tengah pakalangan. Matana bolotot untuk kekrot. Beungeut geuneuk lir besi atah beuleum. Aok nyentak ka Nyi Arum anu keur ngabadegan angtung. Dasar awewe kurang ajar. Nya an sarek ngajak esang kaing. Lamun nya hoki mah moal dililakeun. Dipodaran sia tadi keneh ku dewek. Anu kurang ajar mah pugus sia. Dasar ampog. Watak motong jumago boga rasa ieu aing kuat sarta moal aya anu wani ngalawan. Kabatur estu telenges teu boga pisan ras-rasan. Tembal Nyi Arum nyaritana beuki wani sarta saeutik oge teu ningalikeun kasieun. Nempok itu si Jupri meuning ngaheab panas asa dihina. Bener-bener geus bosen hirup ieu bikang teh. Sia meureun anu geus bosan hirup mah. Da aing mah hayang keneh. Beh. Sok geura maju sia. Sarta geura cacapkeun jampe modar. Sambat ngaran indung bapa. Poe ieu sia bakal modar dina leungeun aing. Muntong loba bacot. Da anu bakal modar mah sia lain aing. Tembal Nyi Arum. Ngadengi kitu si Jupri teu nembal deui. Nya terus tatan-tatan rek narajang, tapi ayeuna mah geus teu bisa lalaora. Lantaran eta mojang pangabisana geus kasaksian sakitu kesit jeung rancingeusna. Kawas anu teu hayang tarung lila. Serepet si Jupri ngalugas pedog. Seseukeutna ngagurilap kasinaran ku cahaya panon poe estuning matak paur. Tapi ari dina hatena mah manehna eueuh rasa hayang nandasa. Kitu soteh ngan saukur nyingsieunan ngarah musuh naruntag wawanena. Sarta bener teu nyalahan. Ningali kitu mah hate Nyi Arum mending ngalenyap. Samalah ngagerentes dina jero hatena. Lamun kieu mah aing kudu leuwih ati-ati. Lantaran anu ieu mah sigana pangabisana leuwih luhur ti baturna anu tadi. Kitu galecokna hate Nyi Arum. Panonna neuteup seukeut ka si Jupri anu geus saya garek narajang. Nyi Arum gancang sadar kana kayaan. Lamun ayeuna dirina keur aya dina bahaya. Teu loba pikir serepet ngalugas bedog. Bareng jeung kitu sakilat jeleng si Jupri luncat ngajelepung luhur pisan. Bedogna ngahiung bangbaraan ngarah kana sirah. Nyi Arum anu geus sayaga gancang brek depok bari ngagerelengkeun awakna ngajauhan sebetan bedog si Jupri. Lantaran lamun ditadah bisi moal kuat kawantu panarajang si Jupri kacida pisan tarikna. Hiuk plos teu keuna. Orejat Nyi Arum gentak nangtung rada anggang peri terus taki-taki. Kocapkeun badegana Nyi Arum anu ngaran Biijah jeung tukang parabot anu keur lalajo. Puguh atuh duanana ngarasa hariwang. Inggis Nyi Arum bobor karahayuan lantaran maranehna mah teu bisa mantuan. Harita ukur nempokeun bari ngadeg-deg hatena lelenyapan. Dina kayaan kitu, jeleng deui si Jupri luncat narajang. Bedogna diputerkeun kadengi angin huak hiuk bangbaraan. Nyi Arum usaha tetep tenang tapi bari jeung ati-ati. Seak si Jupri nyabetkeun bedogna ngarah kana suku. Seak jeleng. Nyi Arum luncat ngajelepung ka luhur. Seak plos sabetan bedog si Jupri teu keuna. Tapi acan oge Nyi Arum nincak lemah. Bedog si Jupri geus ngolebat ti gigir anu di arah cangkeng. Hiuk blentrang rikat ditadah ku bedog Nyi Arum. Jeleng Nyi Arum mundur ka tukang ngajauhan musuhna. Tapi si Jupri teu cicingeun sarta terus ngudag bedogna nyuruwuk meni lempeng rek nojos beuteung. Tapi Nyi Arum oge rancingeus awakna ngaliuk ka gigir bedog si Jupri ditadah ku bedogna. Hiuk blentrang. Sora bedog pabentar kembang seuneu ngaburicak. Nya geus kitu mah derwe atuh duanana tarung beuki ragot. Silih serang bari pating gorobok estuning mata karuntagkeun hate. Bedog pating kolebat. Hiuk sorana pating belentrang trong-terang menik gandeng. Gerakan si Jupri kacida pisan kesitna.
Tapi Nyi Arum oge teu eleh kesit, sok padahal pangawak awewe. Tapi tete lah bisa ngayonan kana pangabisana. Ningali kitu puguh atuh si Jupri jadi gregeteun. Hate panasaran hayang gancang geura ngarubuhkeun musuhna. Dina hiji waktu, seak bedog si Jupri ngolebat ka handap rek ngahanca bincurang. Jeleng Nyi Arum luncat ka luhur bari sakilat ngahambatkeun bedogna. Maksudna rek nigas tak-tak si Jupri anu keur dongko. Tapi hanjakal, si Jupri oge rancinge sakilat narik bedogna dipake nadah bedog musuhna. Hiuk, belentrang! Harita dua pakarang bantrok deui, kembang seuneu ngaburicak siga tadi. Terdampa leungeun Nyi Arum asa komper. Jeleng mundur heula ka tukang ngajauhan. Nyi Arum moreleng ka musuhna, kesang ngoprot juuh masuhan baju, dadareng hapranju kawantu geus capek. Nya keur sakedapan mah ngajanteng nangtung bari ngatur napasna. Rek kamana Nyai? Make jeung mundur. Teu kuat ngalawan akang. Ih, akang teh atuh. Matak oge ulah loba pamolah jadi awewe mah. Ceuk si Jupri bari ngagakak seuri. Panona nu bolotot mencerong ka Nyi Arum anu katempo pipina menipu rahay beureum. Tapi kalah nambahan geulis. Ganeng sia mentong sombong. Lantaran aing oge wani keneh. Tembal Nyi Arum panona ngaburila ka si Jupri bangun ijid pisan. Nya sok gancang maju deui adi wani keneh mah. Daku akang oge moal burung di layanan. Ngarah Nyai teu panasaran. Tangke lamun Nyai anu geulis geus eleh, tinggal Nyai anu ngalayanan akang. Jempe sia manusia kurang ajar. Sebrut Nyi Arum naraja ngagunakeun jurus lempeng. Bedog nyuruwuk datang nagancang pisan ngarah kana dada. Tapi si Jupri geus waspada. Bedog Nyi Arum anu nyuruwuk datang nagancang dipapag ku bedogna. Hiuk, belentrang! Geus kitu derdeui atuh tarung beuki ragot. Sora bedog pating hariuk silih kadek, silih cacag, silih tarok jeung sajabana rea-rea deui. Gerakan si Jupri beuki kesit jeung rancingeus. Tapi Nyi Arum oge masih kuat ngimbangan. Nya tapi sanggeus aya kana sababaraha waktu. Kecepatan gerak Nyi Arum rada ngurangan da puguh tanagana geus mimiti leuseuh. Tapi Nyi Arum sakuat tanaga ngalawan kana kecepatan gerak si Jupri. Terang, terang, sora dua bedog pabentar sababaraha kali. Kembang seuneu buburicakan. Si Jupri tuluy-tuluyan ngangseg teu mere lolongkrang, sabab hayang geura ngarubuhkeun musuhna. Ngarasa kadeseh jeleng Nyi Arum mundur ka tukang. Tapi oro kaya si Jupri terus ngarangseg. Hiuk bedog ngarah kana sirah. Hate Nyi Arum ngalenyap sarta pikiran rada kawer. Barang bedog si Jupri geus rek nepi, eueuh cara lain sakilat Arum rengganis malangkeun bedogna dipake nadah bedog si Jupri. Hiuk, belentrang! Celeng bedog Nyi Arum ngaceleng lesot tina ceklana. Lantaran eleh tanaga. Tapi jeleng juralit. Nyi Arum rengganis gancang mundur ngajauhan. Harita awakna terus jujuralitan ka tukang aya sababaraha kali. Celek celegedeg nangtung bari ngahegak. Beungeutna katarapias da puguh reuwas. Tapi bareng jeung kitu, ku si Jupri teu diantep. Sakilat jeleng si Jupri ngirimkeun deui panarajang bedogna, ngolepat ngarah kana beuheung. Hiuk lep. Plos, Nyi Arum merikat ngelok. Hiuk, bedog si Jupri datang ti kenca. Gilek awak Nyi Arum merikat ngagiwar. Hiuk, plos, serangan si Jupri teu keuna. Lantaran Nyi Arum masih keneh bisa nyingkahan panarajang lawan. Tapi hanjakal, Nyi Arum teu bisa malik narajang harita ukur bisa ngagulak gilek awakna. Kawantu teu boga pakarang da puguh bedog tadi geus ngaceleng. Nyi Arum harita geus ngarasa capek. Tanagana beuki ngurangan, kacepetan gerakna geus kendor. Nya dina hiji lolongkrang. Hiuk bedog si Jupri ngolepat gerakanana gancang pisan rek ngahanca tarang. Hate Nyi Arum ngalenyap pikiran beuki kawer, repeureum dirina geus pasrah. Lantaran geus eueuh daya pikeun ngejat. Hiuk bedog ki Jupri datang angina karasa ngahiung bangbaraan mata kabur pangacian. Iya. Si Jupri ngayunkeun bedogna bari ngagorobok tarik. Hiuk, belentrang! Aya sora pakarang anu diadu. Celeng bedogna ngacelengan untung tepati jauh lantaran bedogna aya anu nadah. Pluk bedog ragrag kana lemah.
Puguh si Jupri reuas. Pigelang leungeunna kekerepengan asa komper terus nyek srek kana puhu leungeun. Jeleng atuh mundur ka tukang geus kitu ret ka hareup. Breh katempo geus aya saurang lalaki ngabedega. Panona mureleng ka manehna lantaran ngarasa paniatanana aya anu ngahalangan. Nyel atuh si Jupri ambek aok nyentak ka eta jalma kituna teh bari ngahegak. Dadana rengha pranju kawantu capek dibarengan ku nafsu. Ari sia saha? Kunaon make ngahalangan goblok? Lamun sia can hayang modar sok kaditu nyingkah tong pipilun kana urusan aing. Ceuk si Jupri sesentak ka lalaki anu kakara datang. Ari Nyi Arum ningali aya anu datang puguh we bunga. Samalah asa ditumbu umur nya komo deui saenggeus sidik kana rupana anu tetela eta teh Ki Japar. Anu salila ieu jadi guruna anu ngalatih elmu pencak ka para pemuda-pemudi urang lembur Sindang Sari. Obong jalma jahat nyarita meuni kudu bari sesentak. Sasewe atuh bisi kebesekan. Eta mata meuni pencelik nah dikira aing rek sieun. Walon Ki Japar nyaritana ayem pisan. Saeutik oge teu nembongkeun ka sieun. Geus bontong loba bacot sia. Ganjang nyingkah lamun henteu ulah sambat kani aya di podaran sia ku aing. Ari sia maniku sombong jadi manusia teh. Nah dikira aing rek sieun ku paeh. Pikeun aing mah moal dudu sabab paeh jeung hirupna saurang manusia geus aya anu ngaturna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.